Bismillahirrohmanirrohim. Wayahilu sareng halal naon istimalu kulli inain makena saban-saban wadah tohirin anu suci itu ina ma tegesna perkara ada anu ngalianan itu ma dzalika kana itu dahab sareng fiddah sawaun eta sarua bae akana naha ari kabuktosan itu kulu ina eta min nuhasin tetep tina tembaga am min ghairihi atawa tina salianti itu nuhas fa in muiha mangka lamun disipuh naon ghairu nakdin salianti mas kaina inuhasin sapertikeun wadah tina tembaga wa khotamin sareng ali wa alati harbin sareng alat perang min nuhasin anu tetep tina tembaga au nahwihi atawa salianti itu nuhas bin nakdi ku emas walam yahsul sareng teu hasil minhu tina itu tamwih naon syai'un perkara anu dijadikeun harta walau bil aradi sanajan kabuktosan itu tamwih eta diasongkeun alan nari kana seuneu au muiha atawa disipuh naon anak kadu emas bi ghairihi ku salianti itu nakadi au sodaun atawa teu hasilna karatan ma'a husuli syai'in sarta hasilna perkara anu dijadikeun harta minal mumawahi tina anu disipuh naon bihi itu al au sodain atawa teu hasil karatan hula mangka dihalalkeun naon istimaluhu makena itu nakdin likillati mumawihi karena saeutikna anu disipuh fil ula dina masalah anu kahiji faka annahu mangka kaya itu tamwih eta ma'dzumun anu eueuh wali adami khuyalai sareng karena henteu aya na gumede fisaniati dina masalah anu kadua fa in hasala mangka lamun hasil naon syai'un perkara minan nakdi anu tetep tina emas fil ula dina masalah anu kahiji likasrotihi karena lobana itu nakdi au lam yahsul atawa henteu hasil naon syai'un perkara min ghairihi anu tetep itu syai' tina salianti itu nakdi fisaniyati dina gambaran anu kadua likilatihi karena saeutikna itu nakdi hurima mangka diharamkeun naon istimaluhu nyieuna itu ina wa kada sareng etanya kitu hukum haram ittikhaduhu ari nyieuna itu ina fal illatu mangka ari elatna eta murakabatun anu dirangkepkeun minta diyikin nakdaeni tina ngabatasna emas perak wal khuyala sareng tina gumede wa kasri kulubil fuqara'i sareng mecahkeun kana pirang-pirang hatena jalma anu fakir wa yahrumu sareng haram naon tamwihu sak fil baiti nyipuh para imah wajud ro'nihi sareng pagerna itu bet wa ilam yahsul sanajan teu hasil minhu tina itu tamwih naon syai'un perkara bil aradi ku diasongkeun alan nari kana seuneu wa yahrumu sareng haram naon istidamatuhu ngalanggengkeunana itu tamwih in hasola lamun hasil minhu tina itu tamwih naon syai'un perkara bil aradi ku diasongkeun alaiha kana itu nar wa ila sareng lamun henteu hasola fala mangka henteu yahrumu wa yahilu sareng halal naon istimalun make wati khodun nafsi sareng nyieun barang antik kayakutin sapertikeun yakut wa zabarzudin sareng zabarzud wa billaurin sareng marmer bikasril ba kalawan dikasrahkeun bana wa fathil lam sareng matahkeun lamna wa marjanin sareng marjan wa akikin sareng akik
wa mutakhodin sareng barang anu dijieun minat tibi tina anu seungit kamiskin sapertikeun minyak kasturi wa anbarin sareng minyak anbar wa audin sareng kayu garu li anahu karana sanyana kalakuan sareng tingkah eta lam yarid henteu kawarib fihi dina itu istimal naon nahyun larangan walayad haru sareng henteu dohir fihi dina itu istimal naon makna sarofi makna leulewiheun wal khuyalai sareng gumede wama sareng perkara dzubiba anu ditambal itu ma min inain nyatana wadah bifidotin kuperak dobatan kalawan tambalan kabirotan anu gede itu dobah wa kulluha sareng ari sakabehna itu dobah au ba'dhuha atawa sapalihna itu dobah wa ing qala sanajan saeutik itu ba'du eta lizinatin karena papaes hurima mangka diharamkeun naon istimaluhu makena itu ma wati khoduhu sareng nyieuna itu ma au sogirotan atau bukti tambalan anu leutik biqadril hajati kalawan ukuran pangabutuh fala tahrumu mangka henteu haram itu sogiroh lisigorin karena saeutik wala tukrohu sareng teu dimakruhkeun itu sogiroh lil hajati karena aya pangabutuh rawa anu ngariwayatkeun kana itu ma saha al Bukhari Imam Bukhari an Asimil Ahwali nampi ti Asim al Ahwali qala ngadawuh itu Asim ra'aitu ningali kuring qadha Rasulillahi kana wadahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dekeun Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa kana sareng kabuktosan itu qadhu eta kodin sodaa anu nyata beulah itu qadhu ayin saku tegasna beulah itu qadhu fasal salah tuluy nalian itu Anas hu kana itu qadhu bi fidotin ku perak sada tegasna nalian itu Anas hu kana itu qadhu bi khayti fidotin ku benang tina perak wal fa'ilu sareng ari jalma anu migawe eta huwa ari itu fa'il eta Anasun Anas kama sapertikeun perkara rawa ngariwayatkeun hukana itu ma saha al Baihaqi Imam Baihaqi qala ngadau saha Anas laqad sakoeta yakti nyata masihan inuman kuring Rasulullahi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadal qadahi dina ieu wadah anu ditalian ku bedang perak aksaro halna leuwih loba min kada tibatan wadah anu ditambal ku tambalan anu leutik tina perak karena butuh wa kada sareng wadah anu ditambal ku tambalan anu leutik karena papaes au sogirotan atawa tambalan anu leutik wa kulluha sareng ari sakabehna itu sogiroh au ba'duha atawa sapalihna itu sogiroh lizinatin karena papaes au kabirotan atau bukti eta tambalan anu loba kulluha ari sakabehna itu kabiroh eta lihajatin karena aya pangabutuh zaza mangka menang itu istimal ma'al karohati sarta makruh fihima dina itu dua gambaran nyatana sogirotan sareng kabirotan amma fil ula anapon ari zawaz istimal dina anu kahiji falis sigori mangka eta karena leutik wa kuriha sareng dimakruhkeun itu istimal li faqdil hajati karena henteu ayana pangabutuh wa amma fisaniati sareng anapon ari zawaz istimal dina anu kadua falil hajati mangka eta karena aya pangabutuh wa kuriha sareng dimakruhkeun itu istimal lil kibari karena gede wa dobbatu maudhi'il istimali sareng ari nambal tempat make linahwi syurbin karena saumpama nanginum
eta ka goerihi tetep sapertikeun itu model istimal fima dina perkara dzukiro anu dicaritakeun itu ma minat tafsili nyatana tafsilan di anal istimala karena sanyana make eta mansubun anu dinisbatkeun ilal inai kana wadah kullihi tegesna sakabehna itu ina tanbihun wallahu alam bisawab.